Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak malam iya nek carita eker malieur dililieur keur pusing dipupusing kusaha ki nyaeta anu sok kadukun nu sok beuki tatanya. Ayeuna misalkeun boga budak teh naon keur rumah tangga regreg pageuh hayu atuh diojok-ojok kudu beuki kadukun mah nya. Misalkeun mitohana beuki kadukun jang usaha teh meh aya kamajuan meh bisa nyimpen ulah sakadar barang hakan hungkul kudu aya sesana cenah. Coba tatanya tuh liar cenah ka ditu. Budak teh keur puyeng unggal gajihan teh setor wae motor 1.400.000 sabulannya setor teh. Coba 3 tahuneun kan puyeng. Dipupuyeng mangkat teh ka dukun. Dukun mah da geus teu aneh, dukunnya duduk tuh bari santai. Begitu si Ujang datang ke dukun teh tatanya nu disebut paranormal gitu nya. Beda-beda tipis lah jeung dukun paranormal arana teh. Macem-macem aya namanya. Disebut orang pintar aya nya. Mbah uing teh hayang aya kamajuan usaha, kumaha uing teh atuh Mbah? Uing menang pitunjuk ti mitoha ka dieu. Ujang datang ka dieu ditunjuk mitoha, heueuh. Hayang naon Jang? Hayang maju usaha teh kos batur meh sukses. Keur mepuyeng lieur dililieur nya. Nya geus Jang neangan hayam camani hiji embe kenit hiji nu aya hideungan. Duegan 7 siki tah geus sabarahaeun nya. Ududna samsurepil tuh lurujakan kembang 7 rupa. Engke poe Jumaah Ujang mandi jam 12 peuting mandi kembang. Uyuhan we mandi kembang tengah peuting pantesan balik teh ka pamajikan men tadi kerok. Sing horeng asup angin. Mandi kembang ti peuting. Ampun. Tah di dieu nu salah kaprah teh mentak ulah salah kaprah. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.